Pin, Kevin, orang tebak-tebakan yuk. Hayu, daripada eueuh gawe mending kena main tebak-tebakan. Tapi nu eleh urang coleng. Siapa takut? Mana tuh colenganana? Heula urang nyokot heula colengana. Heuh, terus panggila teuing. Ari eta naon? Urang geus mawa. Sok atuh Chandra ti heula anu nangtangna. Yo, Kevin dengekeun. Budak leutik nonggeng ka langit. Budak leutik keur modal. Lain. Naon atunya? Oh, budak nyusruk ka sawah. Ah, aya wae budak nyusruk ka sawah. Lain. Nya, itu kumaha jawab? Sok atuh jawab sing bener, Kevin. Naon atuh Chandra? Sok atuh jawab, ieu mah gampang. Ah, urang mah tahu. Hayang apal jawabanana? Heueuh atuh sok naon? Buah nanas. Ah, nah jadi kan buah nanas asal lieur. Nah tuh ngaranna ge tebak-tebakan nih ka mana we jawabanana mah. Oh, maneh ya wae. Jian anu salah dicoreng. Oh, pertanyaan ge teu pugu. Ieu kan perjanjian. Sok ieu sok. Geus Kevin atuh lapal dua juga awewe. Geus sok maneh. Nya geus ayeuna bagian urangan. Nya sok. Yo Chandra, budak leutik diadu jeung kareta nu tiguling teh kareta berarti gede naonna? Hah? Kareta nu tiguling asal lieur euy. Oh, berarti gede bohongna. Aduh, maneh jagoan sakirang tebak-tebakan urang hese kitu. Aing teh atuh raja tebak-tebakan, coreng deui ah. Aduh, Chandra, Bapak cariin ada di sini nih. Anjay, Bapak Chandra metal. Metal dong, selebel. Lo mau kemana? Bapak teh mau pergi dulu ya, mau nagihan ya. Jangan lupa di rumah jemuran kepoekeun ya. Iya. Pula hak metal. Ya udah ya. Metal. Pin, urang balik heula nya. Moekeun heula baju si Bapak. Ah, mana mah licik urang geus beunang kieu. Mana mah malah balik. Engke tuluykeun deui. Urang balik heula. Wah, teu balik si Chandra. Chandra ayo sama tebakan deui. Geus dicoreng maneh encan. Maneh nempo teh urang keur popoe malah ngajak tebak-tebakan. Sok atuh bae sabari popoe main tebak-tebakanana. Sok atuh, tapi ulah tebak-tebakan urang hayang ka kalian. Nya sok siapa takut. Ai colenganana mana? Aduh poho corengan teh ku urang geus dipikeun. Ih, maneh mah dipikeun. Bapak mana geus balik can? Acan bapak urang acan balik. Naon maneh nanyakeun bapak urang? Urang teh boga Edi salah ide. Naon ideuna? Anu eleh make baju bapak maneh. Maneh gagabah wae make baju bapak urang. Ah, maneh mah eueuh kawani. Ya sok atuh. Sok urang mimitian 5 kali 5 sabaraha? Atuh eta mah gampang Kevin cetek 25. Duh, maneh mah bisaan. Urang eleh deui. Sok atuh pake lapis bapak urang. Tadi celana teh eta eueuh. Oke, mana teh jalan bapak urang. Digana maneh alus lamun joget samba-samba. Sok ajaran atuh. Lucu maneh. Guys, urangnya nu mere pertanyaan anak. Sok atuh.
Sok ayeuna jawab kumaneh. 8 kali 8 sama dengan sabaraha? Aduh, maneh mah mere pertanyaan teh nu hararese. Nah, urang teu alat matematika. Tapi urang mun teu dijawab pertanyaanna pakai baju gombrang. Ah, salah tebak lah. 50. Ah, mana masalah tuh pakai baju bapak yang tuh, nggak itu tuh. Ya. Ih, nasib orang kudu pakai baju badag dulu juga berbagi sawah. Ya, atuh halus berbagi sawah. Jangan aku mau baju lagi sobek. Baik, atuh lucu. Sok joget deui nu tadi joget samba. Setelah ayo. Sok pertanyaanna bagian manehan. Geus Chandra urang menyerah mana mah jago matematikana. Chandra ulah nyingkirikeun urang wae. Geus ayeuna aing hang nempo maneh pake baju sarung, kopiah. Lain urang teh wani bisa si babe. Moal babeh maneh mau kadatang. Nah, maneh apa? Aing nempona ka paksana si babe ge mau kadatang. Ah, maneh aya-aya wae kaos paranormal wae. Terus maneh teu nyingkirikeun urang wae, aing hang nempo maneh pake sarung, kopiah, baju guru si babe. Oh, atuh kurang dipake. Jadi harus dia pakai kopiahnya. Jadi jauh Pak Haji. Mana? Mau tak pakai sarungnya? Ngawai. Aduh, kebalik sih. Ah. Alus mana jika nu balik haji? Suruhkeun wae. Emang orang pantas gitu pakai baju koko ieu jeung kopiah? Pantas mana juga Pak Haji? Bener. Sok atuh ayeuna tebak ngaran urang saha? Chandra. Lain. Salah tuh. Haji Chandra. Oh, sok sedekah ke masjid-masjid yang ngapakin miskin. Lanjut. Ada yang mana acting geus mah jago matematika, jago acting, kali heula apa Haji? Hah? Lagi ngapain mana Chandra? Eta baju bapak nah dipake. Bawa, ya.